Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Wirehing urang sadar satiap manusia tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalelepatan. Janji ayeuna sakapeung sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah Maha Panghampura tangtu urang sakabeh bisa jadi kagolongkeun jalma nu baris cilaka. Para asatidah kori-koriah mubaligoh hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua. Moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung urang sakabeh di ieu tempat boga maksud nu dituju, boga maksud nu diseja, nyatana rek pangaosan. Moga-moga urang muntang tulung kanu Maha Agung, nyarande ka Gusti Murbehing alam pangaosan teh sing alus pangaosna, pangajian teh sing alus pangajianna. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Well. Nah, nana gerhana nyarita kitu sabab rumasa kuring beda jeung batur. Di mana aya ustad merek kieu, di mana-mana ge ajengan mah udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun kurumuy ajengan sarupa kitu mustami sok narangtung wilujeng sumping al mukarom. Coba ka urang karek nolol tina mobil jug well kuat eueuh nu assalamualaikum. Nah atuh make jeung beda jeung batur, beda sote awakna, beda sote bajuna, eusi hatena mah sarua Islam keneh, matak nu ngaran jelema tong sok lalajo cangkang, lalajoan mah eusi tina eta cangkang, tak kalayar beurit ge cangkang nama pikabitaeun di dahar mah racun. Tamatak hakikat nu ngaran hirup teh, da ieu mah ngaranna ge kurung. Ai ngaran-ngaran kurung kudu tepung jeung kuring. Matak cek ilmu kolot naon nu kuring-kuringan di jero kurung, korong. Ari korong leutik rucit mincinit ngan pikageleuheun. Dangdan ibu setakar kepek make up dipake blas on ongkoh sidau komo ai tina irung nongtot tatangga sudi ngadeuketan. Naon korong dina ibadah teh dek tahajud unggal peuting, dek duha unggal poe, dek maca Quran mineng, maca sholawat haben ka masjid lekat bisa eueuh pahalaan lamun muncul tina diri asa aing pang ibadahna, asa aing pang benerna, asa aing pang pinterna, ria ujub ngarana Allah nolak ibadah anu campur jeung penyakit hatena. Weh. Nah, ngeunah pancaramah kieu mah loba nu ungeuk. Sedengkeun eta teh lain batur-batur teuing nu kitu patut teh. Saha urang-urang? Mana bukti deuk tahajud nyeun status OTW tahajud. Karanaon kikituan hayang ditempuh ku batur yen urang ahli tahajud. Boga kongkorong edeng-edeng ieu teh 40 gram dari suami, kumaha cek tetangga, kumaha sia we ah.
boga gelang teh dieu nepi ka dieu buat gigi brik jika nu setruk hayu urang pangaosan. Padahal gedong sigrong mobil mewah sama lega nama kejeng kudu disombongkeun da balik masarua. Nu boga gedong sigrong mobil mewah sawah lega gedong sigrong balik nama kanu nyereng kedong sawah lega dikubur mah di sawah batur mobil mewah anger dianterkeun mah ku pasaran matak jelema nu beunghar teh lain kudu adigung gera bantuan hirup si miskin lur sabab teu mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin mah gede jasana aya nu maot pangeulan nyokot pacul nyieun kuburan aya nu maot pangheulana nyokot pasaran aya nu maot pangheulana ngaboehan aya nu maot pangheulana tahlilan matak lamun nu ngariung di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta pikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan manusia butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung batur weh hirup sakadar disebut nama gejeng kudu legek nana gerhana ge disebut ustad kiai ajengan teh wallahu alam hareupeun Allah mah karek hareupeun ibu disebut ustad teh pedah capetang dina nyarita ustad we. Disebut ustad teh karek ku ibu daek kuring disebut ustad kiai teu sudi nama gejeng mung sabab kuring wawuh kana gawe lain butuh kana gelar. Ari gelar manusia mah ustad kiai ajengan ngan mana atuh gawe ka ustadanana nya naon atuh gawe ustad teh warasatul anbiya pewaris para nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud ustad mana nu baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya anu baru sampean kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskan ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun tah nana gerhana boga jam tangan pentak ku ibu dibikeun moal heuh ibu teh suudon teh apan ibu ge sarua boga barang anu alus dipentak ku kuring dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun gening urang teh acan katempo gawe ustad gawe kiai gawe ajengan teh karek sesebutan disebut ustad disebut kiai disebut ajengan sedengkeun ibu ge apa konsep hirup lamun pulpen keur nulis lamun jam keur nuduhkeun waktu mun ibu dahar ngarah aya tanaga lamun HP keur ngaWA jeung keur nelepon tak ayeuna ibu ngariung mungkulung di ieu tempat neangan ilmu ari ilmu keur naon. Kalau loba jelema nu boga ilmu tapi fungsina eueuh. Nah mungkin jelema nu garablek ilmu parasea. Nah mungkin jelema nu boga ilmu sombong. Nah mungkin jelema nu boga ilmu pedit. Apan nyaraho ilmu sodakoh tapi naha pedit anger berarti ilmu teh can aya guna saeutik-eutik acan. Well. Kenah ya ceramah lo bener ungeuk. Apan cenah caritana ilmu teh minadulumati ila nur ngajait jelema tina poe kana caang nah geus urang nu kedul jadi daek nu goreng jeung dulur jadi akur nu pasea jeung tatangga jadi tara anu goreng budi ka salaki jadi suraseuri teu percaya tina eta ilmu teh berarti urang teh karek disebut mibanda ilmu can katempo mana gawe sanggeus boga ilmu. Kali-kali ibu ngareneng jeung beo atuh. Beo ge bisa nyebut subhanallah, urang bisa subhanallah. Beo bisa alhamdulillah, urang ge bisa alhamdulillah. Beo bisa Allahu akbar, urang ge bisa Allahu akbar. Nu ngabedakeun lain ucapanana da sarua tapi pagaweanan. Nya naon atuh subhanallah, maha suci Gusti Allah. Naon gawena beresikeun eusi hate. Ulah subhanallah dibaca batur nyen gedong nyeri hulu. Subhanallah dibaca batur meuli mobil ratug angen. Subhanallah dibaca batur meuli sawah si eta ngadon muntaber. Subhanallah dibaca batur nyen gedong si eta ngadon modar. Berarti subhanallah karek ucapan naon beda ngomong mah jeung beo ge sarua. Well. Mangga emutan di situ percaya.
Cenah ibu boga alhamdulillah, kuring ge boga alhamdulillah. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Geuning nah ibadah hayang dipuji wae ku batur, mana alhamdulillah teh. Barang bere ka fakir miskin kudu we dipoto jeung dibeja-beja parantos santunan. Bari santunanna lagi satahun sakali. Nah anu miskin teh hirupna satahun sakali. Ria Gusti Bareto ari amal setahun sekali lapur Pak. Aduh li rek anu kasiniran ge paling tadi ulem deui. Mangga emutan cenah alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti. Heeh lamun sagala puji nu Allah sagala judulna ge kabeh puji teh nu Allah berarti urang mah teu boga hak pikeun disanjung-sanjung, teu boga hak pikeun dipuji-puji. Bahkan Allah membenci setiap jelema nu amal ibadahna ngan sakadar hayang kapuji. Daek pengajian hayang disebut ahli. Ngeus maca Quran isuk teh seserakan hayang ditanya kunaon serak tos ngaos Quran sareng shalawat sawewengi. Nu puguh mah geus nyarekan batur we. Mangga emutan alhamdulillah teh tah. Nu kadua makna alhamdulillah boga gedong boga sawah alhamdulillah lain eta. Eta mah karek ucapan wajar jelema gedong jelema boga harta nyebutkeun alhamdulillah itu wajar. Buktikeun gawe. Naon gawena lamun ibu gedong boga sawah lega mobil aya RT mere BLT gewa tolak. Moal RT moal hayang BLT pangmikeunkeun ka rakyat nu leutik, pangmikeunkeun ka nu miskin, pangmikeunkeun ka si yatim. Emak mah moal narima BLT gedong boga sawah lega mobil ge aya. Tah eta gawe alhamdulillah teh kanyataan manugung harga hararayang. Nepi ka RW dicarekan RW Gelo RT Edan situ kunaon ibu batur menang BLT aing henteu. Yai. Pan ibu mah cinta gedong boga sawah lega nepi ka hayang BLT. Kaduli teuing we cenah Ustad. Eueuh alhamdulillah teh sabab hareupeun Allah mah lain ucapan, perbuatan. Genah ya ceramah. Paling rasiko ya teu diulem deui bae. Pandek ngabongkar eusi Quran urang teh. Ulah nuduh anu jauh, urang nyawang anu anggang, korehkeun nu deukeut bae, aya saha jeung ti mana, cirina satangtung diri. Heuh awak papa, mata kurang tong hayang wawuh kana kagorengan batur, da urang oge osok goreng jiga entong hayang apal kana kasalahan batur, da urang ge osok salah jiga mararaku geuning eta. Nah ari bapa ka masjid tiba heula leket. Ayeuna leket sote pedageus kolot. Nah, ku daekna ka masjid bet ngocobrot ngomongkeun nu teu ka masjid. Bari manehna ge ngalaman ngelut jiga si itu. Amarah sih atuh oi. Lainnya nyieun masjid teh kalau kajiga pasaran, aing ngabangun daek Nusiantara. Ningang tatangan wani, maneh kitu sote ayeuna baheula mah sarua gapleh jeung aing. Mangga emutan tah alhamdulillah teh pigaweun geuning. Bener. Bukan mata yang diceramah orang makia sebodoh. Mana alhamdulillah teh mana. Tong ngajugjug nu jauh neang nu anggang, koreh ke nu deket ke awak bapak. Karena nahaon maka jeung wawuh kana kagorengan batur, leuwih hade rambut gondrong bukan pembohong daripada di kopeah make dasi make jas ai aspal dilebok. Allah moal nempo penampilan, Allah moal nempo cangkang, tapi Allah menuntut sakabeh jelema nu nyaho mana pagawean tina kanyaho eta. Aduh. Hirup sebatas disebut. Jawaban hirup Pak Ibu ngan hiji. Saha urang di mana urang jeung saha urang jeung saha ari urang hirup jeung Allah. Jawab gue Ibu. Urang hirup teh jeung Gusti. Mana ayat Qur'ana innallaha ma'ana saestuna Allah teh kudu salawasna cicing jeung awak urang. Kuring hayang nempo nepi ka detik ayeuna mana jelema nu bareng jeung Allah teh.
maknya jelema barang jeung Allah siksik melik sulit ati goreng pucus belikan punungan jeung cegukan nu kitu jeung Allah lain anu kitu mah jeung belikan da ieu ge pangaosan teu percaya urang mah ieu jeung Allah isuk aya deui pangaosan nu ceramahna kudu ustad ti dieu nah jamaah bakal loba seperti ayeuna heuh berarti ibu ka dieu teh lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung nana gerhana oh eta Allah teh geuning nana gerhana ceramah nah jeung Allah teuing ulem deui tong dibayar sasen beula saketip 1000 gentong datang moal tah ibu teh lain jeung Allah jeung suudon we hirup teh beuki lila ieu ceramah beuki daroraka mending baralik syukuran geus 2 kali atuh suudonna jam nyebutkeun moal dibikeun ayeuna nyebutkeun nana gerhana jeung Allah lain mun teu dibayar datang moal lamun kuring ceramah tuluy teu dibayar kuring teu datang catat ku bapak berarti kuring lain jeung Allah jeung naon jeung duit sok uji ku panitia poe ieu pisan hade gitu nana maneh ceramah teh kaharti hirup teh kudu barang jeung Allah ayeuna mah kieu we lamun bener barang jeung Allah mah amplop moal dibikeun deuk dibikeun we ka yatim jeung ka miskin kumaha ceuk kuring tong sok kitu da eta mah ceramah ku bapak bisa katoong antara ceramah jeung perilaku bakal beda pak mata kulah wakak kahipnotis ku ceramah kuring lamun ibu can nempo akhlak kuring geura toong dina salah sahiji kitab para ulama ilmu teh bakal cicing dina 3 rupa hiji kolbi 2 kauli 3 fi'li kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean nah mungkin jelema nu boga ilmu nganyarikeun batur heuh geuning biwir alus tapi hate kotor can jadi ibadah ieu pangajian can bisa disebut alus pangaosan alus kudu barang jeung hate nu alus maka bubar ti dieu ge bakal katempo akhlak nu alus pangaosan alus hate kotor bubar ti dieu ge bakal loba kakotoran hirup minimal loba jelema nu diomongkeun panitia jadi sasaran teu ngarti-ngarti panitia teh beri peuting kuat eueuh hakaneun acan hiji kalah kawe udunan galalede kuat eueuh pijuk-pijuk acan 2 nu bakal jadi diomongkeun nu gigireun ibu deket jeung si eta ku bau kelek na jeung ngesang ongkong 3 nu bakal diomongkeun saha kuring eta ustadana teh kuat di kopiah kitu matak pangaosan teh cantang tuh jadi alus pak karek alus cek cangkangna anggap ieu teh sebagai kembang mah cantang tuh jadi buah isuke kena ku burung naon anu mata kembang terjadi buah burung naon eta burung ujub ria takabur asa aing pang pangaosanana asa aing pang hebatna asa aing pang alusna eueuh buah engke di akhirat nu aya ge beak pahalana lantaran ria dirina weh da kajian wel-welan maranehan kitu keneh emutan ku bapak emutan matak alhamdulillah teh berat bener ya gerayo urang maca la ilaha illallah da berat la ilaha illallah macana ge beda-beda aya nu tungkul aya nu ngagideug aya nu muih lamun tahlil geuning pak maca la ilaha illallah kuring sok lalajo aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia tam aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mang naha teu tungkul tempo cenah kumaha nu tungkul mengadon sare naha mang di kuda gideug ngarah teh sare kanu paling paur nu muih illallah 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 sajam setengah kegituan nah ada bubar tahlilan teh kuat pias beungeut teu dahar-dahar acan kolokok diburuan digoneng ku sim kuring cing teh kunaon ai maneh kuat jiga nu lieur aduh cenah jangan tapi cenah aya hikmahna ahli wiridan jiga urang mah cing teh naon hikmahna tepung jeung Allah Allah ngagebeg eta kuring aya jelema nu nyebutkeun tepung jeung Allah
Cing teu beleguk mana menyebutkan tepung jeung Allah, atalung urang we cenah tepung jeung Allah daripada si itu Allah teh ditelepon. Kapan aya geuning tahun kamari nu telepon Allah ya Allah iraha Idul Fitri Jumaah. Tak tahun ieu fenomenana naon Pak? Nu kaun kamari mah telepon Allah, fenomena ayeuna mah rapat jeung Allah saksina malaikat. Tak jadi babaturan kuring tepung jeung Allah. Cing teh buraong mana tepung jeung Allah. Nah cenah teu percaya demi Allah teu. Nama jeung teu percaya, toong dina salah sahiji kitab Nabi Musa tumanya ka Allah, ya Allah abdi hoyong ninggal gamparan salira Gusti. Kumaha ceuk Allah, geura tempo Musa panon poe. Ceuk Nabi Musa serap Gusti, nempo panon poe nu diciptakeun ku kami nyebut serap, komo nempo kami nu nyieunna. Iya pedah pinter la ilaha illallah juk nyebutkeun tepung jeung Allah. Aya abdi penasaran situ kumaha bentukna, har cenah maneh can apal, ranyai, dianggap kica-kica Allah. Tapi didinya aya ilmu Pak. Nu tungkul, nu ngagideug, nu muih. Naon ilmuna? Kebersamaan, saling menghormati, saling menghargai. Deuk nu tungkul, deuk nu ngagideug, deuk nu muih, tetep nu dibaca mah la ilaha il. Teu kudu jadi pasea. Bener. Teu kudu asa ceuk nu tungkul asa aing pangalusna, nu ngagideug asa aing pangalusna, nu muter asa aing pangalusna. Gawena mana? La ilaha illallah teh butuh gawe. Naon atuh gawena? Teu aya deui pangeran anging Allah. Hiji teu aya nu nakdirkeun anging Allah, teu aya nu ngabisakeun anging Allah, teu aya nu ngabeungharkeun anging Allah, teu aya nu ngabisakeun anging Allah, teu aya nu ngadaekeun anging Allah, teu aya nu sagala-galana anging. Pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, bisa ge dibisakeun. Urang nama geuning teu gablek naon-naon, matak nu boga ilmu tong sok diaku ilmu nu si lain, kabeh ge nu Allah urang mah sakadar titipan. Kenah ya ceramah loba nu ngarti beda ungut-ungutan. Teu tukang teuing ngarti teuing tunduh kita. La ilaha illallah teh geuning prosesna teh teu aya nu ngajadikeun iwal Allah, teu aya nu pinterkeun iwal Allah, teu aya nu ngadaekeun iwal Allah. Jadi ibu daek didaekeun, kuring bisa dibisakeun, bapa pinter ge dipinterkeun. Deuk ngaku naon kabehanana ge ku Allah, ari urang becus naon. Da teu bisa naon-naon urang mah nya. Mun bener ibu geulis boga atuh tolak datang kolot teh. Geuning baheula keur ngora geulis ayeuna mah geus eueuh. Ukur sebatas waktu 30 ka handap geulis 30 ka luhur. Wow, malahan mah ieu ge pan disebutna bentang Karawang. Mana bentang buat eueuh cahayaan kieu. Mun bener ibu boga geulis, mun bener bapak boga kasep, tolak nalika datangna kolot. Geuning teu bisa, berarti urang teu boga naon-naon Pak. Kabeh ge kudrot iradat Allah Rabbul Alamin. Pan ngaran jelema mah kena kurobah, bau kideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, orok eueuhun tuan seuri lucu, coba nini beak huntu seuri muringkak. Aki-aki ngadar sukro keur ngora dorok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora geus kolot mengadar sukro ngademeng bal di jero sakabeung mah huntu katalan sukro keluar. Bisa nolak eta huntu antep henteu waktuna coplok. Naon urak disombongkeun, naon urak diaku, naon sok pikiran ku ibu. Berarti ibu ge rupa, awak, bana teu boga. Kaasup pejabat, tong sok legek-legek teuing jara di pejabat, jara di pejabat teh lantaran dicoblos rakyat. Eureun rakyat nyoblos jadi moal. Heeh, mata geus jara di pejabat teh tong api-api poho ka rakyat atuh lur. Tanpa aya rakyat moal aya jadi pejabat Pak. Sok jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu. Mata geus jara di pejabat tong sok api-api poho ka rakyat, ai keur hayang abruk-abrukan ka rakyat, ai geus jadi geblus ka alam gaib. Ai si eta jurig jarian gitu. Teu mungkin aya pejabat tanpa ayana rakyat. Matak nu kudu dihargaan lain rakyat ka pejabat,
tapi pejabat kudu hormat ka rakyat. Naon sababna? Moal mungkin jadi pejabat tanpa suara rakyat. Karek ungeuk sarareanya. Nah emang hirup kitu. Ayeuna baligo mah gede-gede keur naon rakyat malah lajo baligo ka heureun-heureun. Rakyat mah teu butuh baligo gede, butuh nage gede gawe ke rakyat. Ulah sagala rupa ngomong ke rakyat, kabuktian mah keur sia wungkul. Nah, da urang mah teu ngomongkeun sasaha, ngomongkeun si eta. Ari si eta mah bebas. Jadi lamun aya nu kasiniran ka aing, heuh berarti sia meureun nu kitu teh. Urang mah teu ngomongkeun ngaran, ngomong lagi si eta. Jadi lamun anu kasihkeun, napa peran teh hirup teh? Nyumputnya bahasananya. Atau lamun bapak ngomongkeun kuring untuk ngomongkeun anak gerhana, nah bisa diajukan ke pengadilan, kena ke undang-undang ieu teh. Ari ngomongkeun si eta mah bebas deuk saha. Insya Allah TBC kayak itu teh. Da ngalawan teu bisa mah. Sok lawan, naik mana ngomong teh ka mana karep ka aing. Naon urang mah kasih eta. Na rumasa kitu maneh jadi si eta. Oh rumasa kalakuan urang tobat sia teh lain kitu atuh. Aduh. Ustad gitu kudu legek. Kuring bisa ceramah di ieu tempat kunaon ayana jamaah. Eueuh jamaah narek ngomong jeung temok. Bener tuh Pak? Sok bapak ngabamblam di masjid jamaah eueuh rek ngomong jeung naon? Kumaha cek rakyat aduh si eta keur latihan. Jadi lain urang nu kudu dihargaan batur, tapi urang kudu bisa ngahargaan batur. Lain rakyat dipaksa kudu ngahargaan pejabat, tapi pejabat kudu ngahargaan ka rakyat. Hargaan ka hayangna, hargaan ka susahna, hargaan ka nyerina. Urang butuh pejabat anu ngahargaan kana perasaan rakyat. Matak ayeuna situasi politik tong hareup teuing. Bae sanu jadi ge. Teu kudu riweuh. Ya Bu, tuh kudu riweuh, tuh Prabowo geus jadi, telepon ka itu. Ku anu kamari pendukungna, telepon Pak Prabowo gitu di sini ada yang meninggal. Jawabanana, sorry ye. Coba nelpon Ustad nu deukeut, Pak Ustad aya nu maot, pasti eta Ustad, mangga urang tahlilan. Oke gas. Matak dek baralek mah jeung nu deukeut, lain kudu jeung nu jauh. Ceuk urang Sunda tong ngajul bentang ku asiwung da sidik moal nepi, tong nyiduh ka langit bisi melamokot kana diri. Tong ngahargaan anu jauh, hargaan metah nu deukeut. Ustad ge sarua, entong ngahargaan anak gerhana, kuring mah jauh. Si Maung datang ka dieu ge hiji diulem, dua dibayar. Coba Ustad setempat. Mingpin pangaosan dek aya dek eueuh Ustad setempat betul boleh sumanget aya nu mayar aya nu eueuh bae we tapi naha masyarakat di urang mah ai ka Ustad setempat tara ngahargaan nyebut lagi Ustad kukut buat dianggap anak meh Ustad hargaan mah nu deukeut ibu gering minta doa ti nu deukeut ibu maot di tahlilan kudu deukeut sok telepon kuring cep di dieu aya nu maot deuk naon datang ge moal babu ge henteu. Ulah salah ngahargaan, hargaan mata ustad-ustad setempat. Ari ka TNI dihormat, ai ka polisi dihormat, ai hansip diledek. Mana Pak Hansip? Oh, hari TNI peda saragamna kitu dihormat, ai polisi dihormat, ai hansip diledek. Mana bukti ngaledekna? Eta dina 17 Agustus. Biwir ibu pisan sok ngomong. Aduh itu tentara Daraga ti Indung sok ngaku. Padahal hansip teh kepanjang tangan dari TNI dan polisi. Maka tingkat RW jeung RT disebut hansip. Kadituna Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Sarua darajat nama jeung TNI jeung polisi ngan pedah TNI keur perang, ai hansip lain keur ngamankeun warga sa RT-eun. Matak lamun di aya hansip dihormat ku abdi. Weh, hansip. Sadel atuh da. Heuh nya.
mata kurang toong gerasok ari bapa bebarengan jeung saha kuring bareng jeung saha ibu bareng jeung saha jelema nu bakal menang kasalamatan teh nu bareng jeung Allah kuring hayang nempo mana nu bareng jeung Allah manya aya jelema bareng jeung Allah punungan manya aya jelema bareng jeung Allah gede amek hoak sesentak tetenjrak yai nu kitu bareng jeung Allah Allah mah bismillahirrohmanirrohim kalayan nyebat asma Allah ar-Rahman nu mawelas ar-Rahim nu maasih nana gerhana dihargaan batur tayeu teh Rahman Rahim Allah naon sababna ditutupan aib kuring ku Allah sehingga nana gerhana dihargaan batur ibu dihormat batur ditutupan aib ibu sehingga ibu dihormat batur coba lamun ku Allah dibongkar aib bapa jeung aib ibu moal mungkin jelema ngahargaan Allah nu boga urang nutupan aib Allah nu nyiptakeun urang numunian kasalahan da ari manusia nyokelan kasalahan tinggal nanya ari urang makhluk di mana lamun bareng jeung Allah mah ar-Rahman ar-Rahim maha welas maha asih tembongkeun sifat di urang nyaahan asihan deudeuhan ta eta jelema bareng jeung Allah geura urang uji lol budak tatangga dagang comro nongtot leho meuli moal nama jeung moal berarti lalajo leho juga leuh budak tetangga dagang comro nontot leho meuli moal nah make jeung moal berarti ibu mah lalajo leho manu didagangkeun ge comro na awak ibu aya kasalahan na awak ibu ge aya kebeneran na awak bapa aya kasalahan aya kagorengan na awak bapa ge aya kaalusan lamun Allah noong kasalahan bapa malaikat geus gergeteun hayang nyabut nyawa bapa da ieu nu datang berdegong kabeh hati coba lamun malaikat dikencarkeun ku Allah juk malaikat cabutan ayeuna keneh aduh urang we sorangan anu panjang umur teh tapi ente gitu banyak kajen ibu keur ngomongkeun batur ku Allah mah ditungguan tobatna lain dek nempo gorengna Allah mah dek nungguan tobatna tubu ilallah taubatan nasuha malaikat geus kakerot hayang nyabut nyawa ibu tapi ku Allah dicarek entong can waktuna Allah moal nempo gorengna tapi Allah mah dek nungguan tobatna manusia mata kudu bisa ngamaklum karena kesalahan batur itulah Rahman Rahim Allah kumaha tuh carana lol budak tetangga dagang comro notot leho nyaahan nyaah teuing ieu budak dagang comro notot leho moal aya nu meuli gerowan ku ibu ka dieu kasep mak mah teu hayang comro eta we kabita ku polo gebro duit bere duit 10.000 sing-singkeun eta leho bari hejo di balong emak keur parab jair sebreng bere 10.000 jugjang dagang comro payu comrona lantaran leungit lehona Allah muji bapa Allah muji ibu ku panyakit supaya manusia mijeun panyakit eta diganti ku kapatuhan ka Allah mata lamun ibu sok ngomongkeun batur atawa ibu diomongkeun ku batur keun we antep tong dilawan kacape-cape ka setruk-setruk mun ibu diomongkeun ku batur engke ge bakal eureun di mana geus nyeri huntung supaya manusia reureuh tina doraka eueuh deui iwal teh dibere ku panyakit bapak-bapak galak ka pamajikan musmus tajung musmus tejeh musmus popolotot musmus hohoak musmus sesentak sing sabar ibu gaduh salaki kitu patut nah sing sabar lamun bapak tatajong tetejeh huak-huak sentak-sentak engke ge eureun di mana geus kieu leumpangna tah mun salaki ibu leumpang geus kitu tinggal kieu mah bapak geura jejeg bujur abdi moal teu namru atuh matak mumpang meumpang urang sehat pake di jalan Allah maka Allah nu bakal ngaridoan kana eta kasehatan samemeh ku Allah dibere gering pan capek ibu dungdak dengdek kana gosip bener teh Ustaz nenek terus hayang dibere budak meureun nya popolotot wae ka salaki hayang dibere nyeri panon meureun nya Allah nyiptakeun panyakit supaya manusia reureuh tina doraka dieureunkeun ku ustad amakeun dieureunkeun ku DKM nyebut fanatik dieureunkeun pengajian nyebut kumaha aing eueuh deui nu kudu ngeureunkeun iwal Allah Pak dak urang mangadon ngalawan bener matak bisi di dieu aya pemuda rek paraong cuk
engke ke eureun di mana geus setruk sadil atuh da piraku kudu dibongkar nepi ka dinya. Ibu-ibu rek ngomongkeun batur jung tong eureun tuluykeun jung engke geus bengok ka kara eureun astagfirullahaladzim lucir jeung teu kunaon ibu ceurik loba dosa baheula sok ngomongkeun batur timpa tatangga boga dendam kumaha lebok. Bener tuh bu gitu tah hirup matak cekuring ge la ilaha illallah teh pagawean geuning kadar eta urusan maca mangawe kumaha bapa rek ngagideg rek muih rek muter pek bae ngan gawe kudu sarua apaan kiblat bapa kiblat teh ka Ka'bah secara lahir mah secara batin mah kiblat teh ka Allah. Urang NU ngiblatna ka Allah, orang Persis ngiblatna ka Allah, orang Muhammadiyah ge ngiblatna mah ka Gusti. Ulah merebutkeun kiblat Ka'bah wungkul atuh. Hate kudu nepi ka ngiblat ka Gusti Allah pangeran urang. Bener. Nah atuh barareda bae beda ge da ngiblatna mah ka Allah. Ibu ge di imah jeung salaki beda, salaki jeung pamajikan beda. Geuning aya silih hargaan mah boros, eta orok. Eta teh boga orok itu teh ladang silih hargaan teh. Tak komo tukang mah bari bebereukeuteukan seserian teh teh jigana mah bari silih hargaan bari cecengiran teh paheulana teh. Teu kabayang lamun bapa jeung ibu pabaeut-baeut matak bijil budak teh haraseun beungeut. Ladang silih hargaan eta hadir produk baru. Langit, bumi bedanya. Langit tugasna ngocorkeun hujan, bumi tugasna nanean hujan. Ku aya langit, ku aya bumi, beda tugas, beda pagawean. Manusia bisa dahar, lauk hirup, jukut hirup, domba hirup, manusia barang dahar, hirupna urang teh ku beda, makana mah jeung kudu anti dengan perbedaan. Kaharti beureunan. Nya. Oh, mama lalajo ustad teh cenah barareda bae. Mamangan hayang curhat we ka ustad teh tong ulem urang dek curhat mah ulem nama mah dedeh nah eta mah bagianana mama dan aa curhat dong iya dong mah caroge abi mah nya burutnya teu usaha kumaha cek mama dedeh kumaha sia mama dedeh bagianana mama hayang anu ngulem ceramah teh hayang anu mengkaji tentang karuhun Jawa Barat eta mah aya ahlina saha Kiai Haji Abuya Muhyiddin di Sumedang. Mama hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip Tugu Tawaringin. Mama hayang nu lentong asup kana hate Agim ti Geger Kalong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di tempat ini ya. AA sangat senang, terima kasih kepada Bapak Kades. Kasaha? Atuh kudu dibijakeun ku ibu da lalajo agim lagi atuh. AA bersyukur bisa hadir di tempat ini walaupun hareudang. Karena di Bandung itu dingin. Di sini mah panas. Tapi sapanas-panasna Karawang tetep moal leuwih lamun kabogoh di kawin batur ta eta mah leuwih panas. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang, orang kurang berzikir kurang tenang, dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Ketika ibu pacaran sama yang tampan lagi kaya, jadi jeung nu petot. Gunakan alat ukur berzikir, keputusan Allah yang terbaik. Nu beunghar bari kasep salingkuh wae, coba nu petot mungeun salingkuh, nah moal payu. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mau pamit. Nah karunya ke panitia kudu ngamplop kaduaan. Agim gayana lentong. Mama ngulum ceramah teh hayang nu bari nyanyi oma di Tasikmalaya.
dakwahna bari nyanyi Pak nya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Eta sorak itu bisa dibawa neangan duit sorak itu sing tarik atuh. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak tong ajak seuri hese keur meragakeun omat diajak seuri. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu atuh. Roma irama mah dawana ku nyanyi. Panggih jeung para pemuda jam 10 peting caricing di jalan nyeun lagu begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Tatanggana huak-huak kasalakina nyiptakeun lagu Istri Soleh. Setiap keindahan aban kudu jiga nanaon ge yang tampak oleh mata. Amareun resep nya. Roma irama mah ku nyanyi matak Roma irama dibere judul lagi Raja Dangdut. Naha dakwahna ku nyanyi. Orang Amerika wae ngalagukeun la ilaha illallah padahal agama mah can tantu Islam tapi orang Amerika geus ngapalkeun la ilaha illallah untung ku sakitu ge pinternya keun eta mah bagian Roma. Matak Roma irama mah aduh keren cek tatangan lagi lamun cetot di tajong Roma irama terang oceang cetot di tajong aduh meren batu nyaho lain tetanggana. Lamun bapak nitah nyango ke pemajikan geura nyango tara Roma irma tara hohoak ani geura nyango akang lapar. Lamun kuring jadi kenek alus Bandung Karawang dua deui ceu alus kuring jadi kenek kabayang teh lamun Roma irma ngenekan Bandung Karawang dua deui ceu ninggang urang Karawang beuki heureui Al-Fatihah gitu. Matak jelema mah geus boga takdir masing-masing. Dakwahna Roma irama mah ku nyanyi. Mama ceramahna hayang keras. Habib Bahar jeung Habib Rizik eta mah bagianana kuring mah teu sanggup. Lamun kuring nurutan anjeunna hampura sieun ditewak aing ku polisi. Matak teu sanggup, matakeun we hayang nu keras mah Habib Bahar, hayang nu lentong Agim, hayang nu bari nyanyi Roma, hayang anu jiga ojek online urang. Bebas gumantung sakaresep we hirup mah. Naha balikeun kabehanana ge sampe judulna. Kegetuk, comro, misro, kicimpling. Sampai kene Nana, Agim, Habib Bahar, Mama Dede, Islam kene Islam. Nah maka jeung kudu burger atuh kudu kumaha carana lepok kumaha tuh sapa ngabukina. Mama yang kicimpling dahar, bapak yang comro mangga tong diadukeun kicimpling jeung comro ruksak lapar tuluy. Nyata kuring meresep kana nagerhana tuluykeun ceramah nepi ka anggeus. Nyata urang mangewa jalan ge gede mantok ka ditu. Teu kudu maksakeun maneh hirup mah. Bener tuh Pak? Iya ya diantara bapak ya aya limaan. Bapak resep tuluykeun. Cek bapak teh urang mangewa ka maneh. Wih. Jadi lamun bapak balik dicirian ku batur si eta nu ngewaeun. Akhirnya pan jadi tetulus mantok. Mata hirup dina Islam mah tong diheulakeun ku karesep, tong diheulakeun ku kangewa. Be aja biasa itu kudu ribut.
loba budak bujuang budak loba budak baung bedegong keur ngorana baung bedegong ka sawah mumul usaha tara tong dibisani naha panjang kene lalakon buah geus kolot jadi daek ieu mah ta ibu boga minantu kedul kukut piara paraban tong sok diomong-omong lamun minantu diomong-omong teu goblok usaha pamajikanana jadi rana budak jadi korban ibu wirang mending oke hitung-hitung ibadah we boga minantu kedul mah kukut piara paraban eta ngadang gaduh marmot lah engke ge bakal terjadi datang kadaek nama biwa-boa takdirna beunghar katungtungnakeun baong bedegong keur ngora boa-boa bageurna katungtungnakeun bager keur ngora boa baongna katungtungnakeun aya ge bapak balalager baheulana mah nyaho urang oge da tah iyo ibu-ibu ya ayeuna jeung nu balagur gitu teu percaya baheulana keur ngarora mah teu percaya mana bukti keur nini wae centil komo keur ngora atuh eta bieu geuning urang ngaliwat well direrete nini kuat yang kitu eta berarti keur ngorana mah leuwih matak mengeus sirupa tong lalajo ka gorengan batur seguring ge bener mama ceramana hayang nu make budaya dalang atuh tang Bapak Asep Sunanar Sunariat di Jelekong jadi Bapak Asep mah dawahna lewat budaya leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kaca tuh cek bapak-bapak nu di ditu kuat kadenge kana ceuli teu sangka cenah eta budak keur kasep teh alus sorana nuhun mbak nuhun itu orang ditukar ngaromongkeun urang teu sangka cenah keur kasep teh alus sorana nuhun Pak nuhun bari nu ngomong gitu teh eueuh aslina mah da kan urang we ngarang naon eta dakwah leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria leungitkeun diri bapak datangkeun Allah ta eta satria teh aya urang mah lain nafsu aya wahyu eueuh nafsu boga Allah leungit ibu pasea jeung salaki hadirkeun Allah ngarah naon ngarah pasea teh jadi budak teh jadi korban ibu teu raranaan nah barang jeung Allah mah pieu paseaeun ieu mah amok ka salaki Allah leungit nafsu datang nyarekan salaki si bagong yai kumaha ceuk salaki naon maneh nyebut bagong berarti sabeuting aing hees jeung bikangna timpa ceuk anak alama mah bagong bapak bagong ari abdi anak pegujang ngadon parasea coba hadirkan wahyu ibu amak kasalaki make wahyu wirid amak kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin usalaki teh pan disambeurkeun dibere duit 2 juta gawat cokot duitna jawab ku ibu sadaqallahul adzim pasea henteu duit menang rana teu tulus budak teh jadi korban rumah tangga awet itulah fungsina Allah nenangkeun hate mata koyana lamun pasea teh kitu nya teu resep atuh lalajo nu pasea ku wiridan nu itu Al-Baqarah ieu Ali Imran amak 2 bulan moal teh tamat mah sa Quran jadi meureun pahala mun amak kitu ah dan nafsu mah matak mawa cilaka atuh hirup ya Bu wayang bab rumah tangga kumaha ceuk wayang mapak baya kena lara dihin pinasti panggih takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri aya dina kakawasaan pangeran ya pangeran berarti ya jamaah can tunduh kamari mah ceramah di Sukabumi meureun geus tunduh pas ngadongengkeun eta jug langsung amin disangkana teh keur maca waladolin urang jeung kapeureupeunnan atuh deui apa
asup karena lebat karena soca baik da naon nu alus di dieu dakwah lewat wayang mapak baya bayu kena lara balangsak tah eta teh bobogohan keur bobogohan nu dibayangkeun indah geus rumah tangga mah geuning ieu buktina coba keur bobogohan jikeun hareureuh isuk-isuk ditanya kamu udah makan belum kumaha cek budak aweuna ih kamu perhatian banget kirim beas udin lain loba ditanya geus rumah tangga mah lain loba ditanya kamu udah makan belum nyegap beasna mana puting-puting kamu udah tidur belum matak ngabalas ge acan nah cinta jadi boloho jatuh ti tajong kamu sakit kumaha cek budak aweuna iya ih makasih ya kamu perhatian sama aku wararadul wungkul nah nugas kolot kieu jatuh ti tajong kumaha cek salaki ibu eta batu eta cokor neuleuh atuh mapak baya kena lara waradul wungkul komo aya barudak ayeuna mah geuning make jeung kieu bahasana engke keur ayeuna keur ranah belagong boga jeung engke keur ayeuna keur cing keneng logika teh di mana ulah nepi ka cinta ngabubarkeun kahormatan geus kieu mah kolot nu irang tah mau motor boborot-botan bari butut mogok dorong kuduaan kumaha nyebutna iin diaan coba nu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngagajelang harita keneh kumaha cek ibu dijejak motor ganti cek aing oge atuh nya wayang ge dakwah sholawatan dakwah mana bukti make nada sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin aya teh sholawat eta di Arab da eueuh geuning di urang aya nya bae da urang Karawang lain urang Arab atuh eueuh urang mah hayang jiga urang Arab moal bisa di Arab tarawih nepi ke jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa di masjid teh pinuh cobaan di dieu nepi ka subuh tarawih ongkek jelema kabeh tinggal imam yang can sorangan nah kamana nu tukang bubar neangan nu masjid nu tereh isukna pan imam eta datang deui kumaha cek jamaah sudi aing di imaman teu ngarti-ngarti imam teu rada gelo imam alus disebut rada gelo di urang Bapak peda heubeul lalu we ceker bari make tato geuling cenah ku dewek imamna nu dibaca Al-Ikhlas we haben hayang eta ge Anas rakaat kaopat meureun poho aya maran ceker pan dipikasieun ngareret ka tukang wios kulhu deui kumaha cek jamaah lajeng we cenah lah nah ada tarawih jam 8 geus kuat pada ngagabruk teu sangka cenah maning imaman kuat HD tadi urang mah ibadah nu HD teh nu tereh mah bedanya urang jeung Arab beda nah ya di Arab dangdut oh wah aya ge di urang heumeunang pek bae mana bukti dakwah lewat seni itu di masjid eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh ayat setengah genep maghrib eta teh dakwah ngolo jelema supaya daya ka masjid wujud kidamba mukhalafatulil hawadisi qiyamuhu wahdaniyat kudrat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan haliman samian aya di Arab nu kitu-kitu oh da lain metode Arab metode Karawang jadi menang pek bae nu teu meunang mah pahili ibu resep dangdut pek kantong pahili jeung adan bisa sapekeun dangdut pun aya cengkok seandainya aku teh cengkok teh gitu cengkok teh dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan
tentang dirimu. Cengkok menang juga dangdutan dicekek tah. Hayalah sholat hayalah sholat dicekek isu kok kita. Nah kacau atuh pahili. Nya jadi nu teu meunang mah lamun pahili. Urang Sunda, urang Karawang. Pan aya artis di Karawang, Lilis Karlina mun teu salah mah. Boga geol Karawang. Lagu nanti gitu gini nya. Lah lagu anak mata Karawang terkenal ku artis Lilis Karlina. Apal ibu teu? Maknya orang Bandung apal, orang Karawang teu apal. Apal Lilis Karlina? Hah? Live na TikTok. Nah, ada bae mau TikTok. Pan orang Karawang boga budaya. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Sawer menang kan lamun pahili jeung Fatihah diomongeun. Bapak ngimaman di tukang 60 ai Fatihah pahili jeung sawer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Deukeut ceureuh kumaha eta makmum. Hegreret ka tukang bubar jelema. Daek di imaman kudu kitu teu sudi. Pahili. Matak nu halusna tukang sowan. Tukang sowan. Nu pang capek-capena acara ieu tukang sowan. Menerkeun mixer. Terus ngagebol ieu. Daek barantuan geus beres teh lain diantep aya tukang sowan ge jelema dari puheun teh. Ya Kang. Barantuan para pemuda karunya menerkeun mixer ngajerit saeutik komplain. Oh kabalikan son teh anu ngeunah urang. Kalau mana ngeunana urang ceramah sajam tukang son mah isuk-isuk tapi naha bayaran gede urang ka timah tukang son. Tapi tukang son aya amek tempok ku bapak eueuh ka amek sok ku guru ti tukang son bersih hate tukang son. Teu amekeun kalau mun amek kurang ditangtang heuh anjir amek aing kasih ustad tuker atuh yeuh tugas. Akang ceramah abdi menerkeun mixer duanana bakal hancur soalnya sistem ngebeleduk ku ceramah butut mustami balik panitia komplain. Mata kiru masih lihar ya. Iya acara muludan bener itu muludan maulid Nabi Muhammad naon itu sieun ku hujan arwih batuk itu aduh ya sok wih hujan acan kasieun ngesok arwih weh sok nya karunya urang si kahujanan nah saya teh ustad kumaha lamun jamaah baralik make jeung kumanya aton rugi mah panitia lain urang antep Kang tong diterpalan antep weh oh iya sok berharga itu sok sok lah bisa kahujanan koslet sok awas lamun raat balik deui ka dieu. Pak, iya teh muludan. Lamun ibu boga pulpen, ai pulpen keur naon? Keur nulis. Ai jam keur naon? Keur nuduhkeun waktu. Ari tiung keur naon? Keur munian mastaka. Ari kopiah keur naon? Keur munian mastaka. Ai sarung keur naon? Keur munian kahanapna. Itu lain. Oh, kurang buka. Ai muludan keur naon? Muludan teh mieling kalahiran Nabi Muhammad gitu mieling kalahiran Nabi bener nanti eling-eling gitu mieling kalahiran Nabi soal babari nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi sakali deui mieling kalahiran Nabi babari nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah budak leutik ge nyahoeun tah nu hese mah lain bab etana Pak nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi naon akhlak ibu akhlak kuring akhlak bapak parantos nyoko kana jeung nyuku kana akhlak Nabi Muhammad nya ceuk urang ge lapur muludan
mata ulah tudang tuding kanu tara muludan si eta mah tara muludan urang oge cantang tuh dibawa kana akhlak nabi mah batur tara muludan mungkin cinta nabi ku carana urang sok muludan mungkin cinta urang ku cara urang silih hargaan teu kudu papaseaan. Nah dan nu pokok penting nu utama lain sakadar me eling kalahiran nabi tapi urang kudu eling kana perkara akhlakna kangjeng nabi. Yo urang buka hayang nyaho katurutan teu sedeo hayang nyaho urang hiji we heula toong akhlak nabi ka istri ka istrina nabi wangsul asar datang ka rorompokna Siti Khadijah nuju wiridan nabi nyanak teko nyalira nyanak gelas nyalira suruput ngaleueut nyalira Siti Khadijah langsung ngagabruk ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi simpulkeun ku Bapak nabi tara pernah tutah-titah ka pamajikan nalika pamajikan keuriweuh ladang muludan teh atuh eta ieu mah pamajikan keur nyeuseum budak digemol mah kopi sawarga teh mah pas nu maneh surga teh pamajikan ngagugu leos ka dapur bari jamotrot jeung manyun ongko budak digemol teu ngarasakeun keblek salaki teh tutah-titah kan sidik aing keur nyeuseum kecrot kalau budak kana kopi alus saja bikeun ka salaki suruput diinum mah nah kopi teh anu pangset kopi anyar toong Siti Khadijah nalika nabi nyanak teko nyalira ngaleueut nyalira nyegruk ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi tah keur ibu ya keur ibu mun salaki keur ngagoreng sangu benu ka abdi bet ngagoreng sangu nyalira kudu kitu merak ieu iheung nu aya ge salaki keur ngagoreng sangu keur naon Kang ngagoreng sangu sakantanana keur duaan leungit muludan teh apan urang teh lain deuk eling ngungkul kalahiran tapi urang ge kudu eling kana nu geus dilahirkeun naon akhlak nabi ka istrina akhlak istri ka nabi bade kulem Siti Khadijah mah teu boleh bebeja ya Rasul abdi tunuh bade kulem nya kumaha nabi diuji pangyanakeun heula cai keur tunuh dititah buringas tah lamun ieu keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh Siti Khadijah mah keur tunuh dititah buringas ieu mah keur buringas dititah adon nyegak mereka mana mah nya sare atuh bari geus 10:30 teh baca soe kana TV da anger listrik pare mah aing deui ngosian deuk naon maneh pang ninyokeun ci kopi kokot ku sorangan pas belana ngajajah wae teh deuk sare leos ka kamar kusap di bunian ku simut aya ongkos sare aya dada hurung nyaho HP lalajo TikTok sakabeng YouTube nu disetel nana gerhana mana ladang muludan teh ka rumah tangga geus heleh gitu bener ya keur bapak atuh ladang muludan teh sugan ya ada teu percaya sugan nabi leos ka masjid di tengah jalan panggih jeung Yahudi anu lolong pan bapak ge uninga kana sejarah ieu jeung Yahudi anu lolong ku nabi disampeurkeun kunaon anjeun lapar nya ku siwal roti dicanak dihuapan eta Yahudi nu lolong ku siwal geblus kumaha cek Yahudi anjeun teh pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad teh jelema gejul tong deukeut jeung Muhammad teh jelema sableng tong deukeut jeung Muhammad teh tukang sihir nabi lemek henteu nabi nyarek henteu isukna panggih deui lapar 15 tahun nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge nabi dicaci ku Yahudi anu lolong abdi nanya ya ka bapak-bapak ladang muludan deh lamun bapak barang bere ka tatangga ngahina bapak deuk mere deui moal alus hade ladang muludan eueuh picontohan batur alus ari ibu barang bere ka tatangga ngaledek ibu deuk mere deui moal saruana tinggal kuring sorangan eta kitu bengok maneh nana gerhana mun kuring barang bere ka tatangga ngahina kuring level nage level pencerama leeh hate odok deuk mere deui ngantung wan 3 poe lamun si eta ngabudah tuluy bijil getih tina irung diracun kurang tah
matak ayat anu tadi kupun lanceuk di aos laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun eta nu hese diturutan teh lain kelahiran nabina nu teu eling tapi urang sok teu eling kana akhlak kangjeng nabina bener kudu salaladar sararea maot Nabi Muhammad dituturkeun ku Abu Bakar ieu cenah Yahudi nu lolong bari sok dijamin ku Nabi teh dicokot roti dibobelkeun ku Abu Bakar lap kumaha cek Yahudi au ieu mah lain nu biasa kumaha cek Abu Bakar nah nu kumaha nu biasa mah ditatap diusap ditanya heula mun kuring lapar kakara dihuapan ieu mah jang dihuwalkeun kana baham cek Abu Bakar kuring mah lain nu biasa nah saha nu biasa Muhammad 15 tahun dicaci 15 tahun dimaki Nabi teu pernah ngaku yen eta Nabi teh dicaci jeung dimaki urang mah karek sakali ge aing nu mere maneh teh aing eueuh urang maneh mau darah Nabi mah 15 tahun dicaci anger Nabi nyieun kahadean ieu tah teu percaya kasalakina ge mun keur loba duit aduh beli bade kuleum ayeuna keur loba duit Pak keur loba duit mah hees nya dina kursi molor jeung tumila katurutan moal tah akhlak eta dua tante cing atuh nu katilu sugan deui wae udah teu percaya Nabi ke masjid di tengah jalan ada nyeblok utai onta Pak bapak ge populer ieu cerita teh Pak wur rancucut lewas ka bumina ya Rasul kunaon uih deui aya nu nyeblok utai onta kumaha cek Siti Khadijah ibak deui we ya Rasul salaki ibu teu tulus ka masjid aya nu nyeblok balik ka imah kunaon balik deui aya nu nyeblok usaha ku para pemuda kumaha cek ibu tah bedaog kadek jelema kitu mah urang mah nafsu wae hirup teh Nabi masa poe diseblok, 2 poe diseblok, 3 poe diseblok, 4 poe ngahuleng, nah nu nyeblok. Yenit ka masjid ditanya ku Abu Bakar ya Rasul, nah kamari telat ka masjid teh, kumaha ceuk Nabi telat. Coba bapak telat ka masjid aya nu nyeblok. DKM nanya, nah telat, teu mau tujuh langsung dibukakeun. Aya nu nyeblok euy. Usaha ku Karang Taruna, kumaha ceuk parser, geleng jeung nu kitu ku ae. Kitu pan, gelut teh ka itu teh. Geus moal balik hirup Nabi mah teu bebeja sanajan ditanya nah aya Rasul telat mun ceuk urang mah tinggal ngomongkeun aya nu nyeblok Abu Bakar moal teu pedang siap Utsman pedang siap Ali pedang siap tapi Nabi ngajaga apa perkara eta ulah nepi ka papaseaan tekuling imaman Abu Bakar usul ya Rasul aya nu udur di urang teh saha itu bumina ternyata nu nyeblok Nabi kumaha ceuk Nabi urang longok iman bapak nepi kadinya DKM bebeja anu nyeblok maneh teh ayeuna teh bareuh beuteung kumaha ceuk bapak matakna tong kumaha wani ka urang tingale maehan tanpa disentuh lepok kitu bejakeun ka ditu si eta mah kalah ka asa beuki jago hirup kumaha ceuk Nabi urang longok dilongok mana nu karasa ieu dekul didoakeun Nabi ngadoa sahabat ngaaminan ditanya beak sabaraha anjeun gering kieu teh meureun beak we 1 juta mah kumaha ceuk Nabi yeuh ti kuring aya digantian lahir dibere duit batin diubaran ku doa cager jarekjek nyurucut saipanona ngagabruk kana tuur Nabi ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lamun sejarah eta terjadi ka bapak ending akhir kitu moal aya ban Karang Taruna gelut jeung banser pan masjid boga banser pan pemerintah boga Karang Taruna dar diadukeun urang nu lalajo nya keprok hayo kitu Pak kajadianna yenit ka Taif kumaha urang Taif dibaledog Nabi mah hiu nepi ka keuna kana damisna ngucur darahna dihalangan eta darah ku Nabi deuk antal kana taneuh dihalangan keneh kumaha ceuk Abu Bakar ya Rasul nah darah bet dihalangan kumaha ceuk Nabi malaikat datang lamun nepi ka darah kami murag kana tanah Taif angin geus siap pikeun nyapuna laut geus siap pikeun bahena gunung geus siap pikeun pituna deuk ditungkepkeun ka urang Taif di paehan kabehanana lamun bapak lamun ka urangnya eta malaikat tawaran dah
Urang deherian ku urang Karawang malaikat datang deuk dikumahakeun urang Karawang ya beakeun kabeh tuman. Nabi ente seperti gitu. Di halangan Pak. Di baledog itulah akhlak Nabi. Maka 3 poin perkara eta ayana awak urang Allah. Geus lapur deui wae bulu dandat. Cing nu terakhir geus jam 10:30 ya. Yang balik. Ini teh jam 8 we yakin ngocoprot keneh di Karawang atuh da meuni. Mata ngebejaannya viral teh tong hayang capek. Bisi bapak yang viral jog isuk tagantian abdi ka Cirebon lah. Abdi rek cicing. Ternyata viral teh ripuh. Mata kula hayang ripuh beger ge hese. Lamun akang-akang teu viral deuk beger di dieu teu aman leos ka Bandung aman teleponnya abdi. Tapi abdi pa teu aman atuh da. Lamun geus teu aman beger kapangi ulu ustad nana ngebeucing awewe da kudu doma. Ripuh geuning viral. Tapi rata-rata jelema hayang viral. Abdi mah mung viral ripuh. Gerasok Allah cek ustad teh 3 panggung sampai ayeuna nya aduh untung pelebah mana panggung kahiji teu dahar sabab penghargaan panggung kadua ge teu dahar penghargaan panggung katilu di dieu pan di dieu ge can kita dahar langsung dititah ceramah da meureun eta teh geus beres teh urang teh hoream bedeuk balik langsung kan untung panitiana ngarti ustad teu dahar teh dibahankeun eta ge meureun ngalamun henteu nah ada di batur mah kitu nah di dia teh kitu. Karawang teh abdi ge apa Subang pasti mawa ganas Tasik pasti mawa ranginang Karawang beas nyaho abdi ge Karawang penghasil beas penghasil beras Jawa Barat teh Karawang jeung Cianjur buktoskeun Karawang buktoskeun tah. Engke tetangga bakal nanya isuk di mana tat kamari Karawang nahat teu mau beas deuk kumaha jawaban tetangga abdi teh di Bandung teh geus nyaraho Karawang teh beas jadi lamun teh dieu teu mau beas abdi mah jelema jujur nahat teu mau beas teu mere diologe deuk kitu we urang Jerawat mama nyeri da sok dibagi-bagi ka tetangga lamun ganas pasti Subang cenanya nya geus apaleun lamun dodol Garut cenanya nya lamun wajib Cililin nya tah lamun beas geus nyahoan deui Karawang lamun eueuh teu tanggung jawab jadi lain salah abdi lain sok atuh kades ke tuneangan nyaho sakarung atau karena juluskeun entong tong leutik teuing dus mah pokona geus arapaleun teh abdi mah tetangga teh sok dibagi-bagi Pak ya cing teh bisi rek kasaan ganas di mana di Subang cing teh kadu di mana Majalengka Taborondong di mana Majalaya Tadodol di mana Garut Tawajib di mana Cililin isuk abdi bingung mangganing tetangga sok ariung dihareup nah cenah ieu peuting teu mawa naon-naon bingung Pak nya eta mah nyarenkeun ka bapak ai hayang we dibelaan sok ayakeun ari embung mah dibelaan kumaha bapak lah abdi mah teu maksa teu menta heungan piraku we kumaha Pak tos aya keputusan eta atuh kudu ngadarak ngawangkong bari kunyemna ka ciri atuh dus cenah aya sakarung heula tidinya cenah cenah tidinya we ti kadus mata beuh nah cenah ti kadus cenah tuh bari kadus teh ngahulang harita keneh ampun ya Allah cenah danu kapake di Bandung mah beas teh beas Karawang
Udah apa di tanah abdi melak beas teh melak paret alah bu ambura hese jadi teuing kunaon dah hawana tiis atuh jadi ngaran-ngaran hawa tiis mah melak paret gitu we jucung ayo di dieu mah nya saja jalan eta yai buat para runcing buat maraluk kitu hararade identitas Karawang na berhenti di tuna beas tak heunya ayana teh kitu we ya teh panitia palingan ngawarangkong poho teu abdi mah teu menta teu demi Allah teu menta ngan identitas wilayah teh eta Tasik Ranginang Sukabumi Moci Sukabumi Moci Garut Dodol Cililin Wajid Talamun Bandung ngeunah beuyeup Bandung yuk bisi baparekan itu diberek ku abdi beuyeup kan tuker jeung beas boro-boro ibu nu nguping abdi ge hayang seuri kuat ngada-ada ka harebosanana oh keur nyieun alasan teh gagal panen cenah halodo ya bieu teh kitu gagal panen nya bae lah bae ari alasanana eta kuat mah ampun ya bener ibu keur gagal panen ento cenah tak can panen aduh akan bahaya tuh can panen lah jadi ibu teh ku sebab can panen tetuang ente oh aduh ampun ya Allah bahaya tuh isuk rek ngariung jeung tetangga nah teu mawa beas di Karawang diologe teu mere cing anu terakhir sugan cocok sugan kaamalkeun nalika nabi panggih budak yatim matak bener Pak ayat Quran lakod kana lakum fi Rasulillah teh lain sakadar bacaan tapi aya makna anu jero eta teh dibuntel akhlak nabi teh aya dina ayat eta panggih yatim kumaha ceuk nabi kamana indung maot kamana bapak maot kumaha ceuk nabi poe ayeuna nepi ka hareup jadikeun Muhammad adalah bapak anjeun budak yatim teu dibuli budak yatim teu dihina naha bapak angkatna adalah seorang nabi Pak Kades bisi rek nurutan lamun di dia aya budak yatim 20 ceuk Pak Kades kukuring disakolahkeun 10 dibiayaan dibajuan ditedunan sagala rupa kahayangna budak yatim moal dibuli budak yatim moal dihina naha bapak angkatna seorang kades tuluy Pak Ustad ge edeuk cenah abdi ge nyakolakeun budak yatim 5 budak yatim moal dibuli budak yatim moal dihina naha bapak angkatna seorang ustad lol kuring nana gerhana nyakolakeun abdi oge deuk 50 naloba-loba teuing ngaranna ge ngalamun bebas deuk 200 ge apan judulna ge ngalamun kades henteu ustad henteu urang ngemiluan ngalamun wungkul 50 budak yatim moal dibuli budak yatim moal dihina naha bapak angkatna seorang nana gerhana matak hayang ngangkat derajat budak yatim eueuh deui ku perilaku lain ulah simkuring mepek bae santunan satahun sakali ngan urang pikir nah memangna budak yatim teh hirupna musiman jika nu gagal panen gitu anger selagi Islam masih ayana awak selagi harta masih kena boga selagi duit masih kena aya sesakeun sisihkeun keur saha keur yatim lamun ieu nu hadir aya 1000 jelema peuting ieu ngaluarkeun 10.000 artina sapeting ieu 10 juta yatim kabela miskin katulungan kaum doa page katulungan ladang muludan teh berkah keur jalma anu mariskin jeung nu sangsara epek jabarkeun ku bapak
ulah arison kabayar, ari ustad kabayar, ari ngeus muludan anu miskin teu kabere, yatim teu kabere. Ceuk panitia teh heuh bener cenah euy ceramana kaharti. Ayeuna mah kieu atuh cenah tad amplop moal dibikeun, tuluy deuk dibikeun ka yatim, kumaha ceuk kuring eta mah ceramah. Ceramah eta. Da bapak ge geuning boga beas Karawang, mere mah waluh alam. Tina 5 akhlak Nabi aya teu di urang hiji we sugan. Teu aya kabeh lapur. Mata geus tong nuding batur tara muludan. Ternyata akhlak Nabi ge ku urang ge can kapigawe, matak ayeuna mah hayu urang pas tabikul khairati, urang nyoko jeung nyuku kana akhlak junjunan urang nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan di akhirat cinta sejati teh adalah Allah ka makhlukna, Nabi ka umatna, yeung bapa ka anak-anakna. Mana cinta sejati Nabi ka umat? Di akhirat masih diseneh digeroan ummati, 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 umat kami mana kajen doraka, kajen dosa. Nabi siap mere sapaat ka jalma anu dosa jeung doraka. Diijinan ku Allah, diijinan iwati hiji nu teu diijinan saha eta? Cek Nabi teh ya Allah, kami deuk mere syafaat ka golongan manusia ieu. Cek Allah teh entong. Naha sabab di alam dunya nah hirupna teu dipikarido ku indung jeung bapana. Simpulkeun ku bapa, dosa nu pangbadagna nganyerikeun hate indung, nganyerikeun hate bapa, nepi ka di akhirat Nabi dicarek mere syafaat ka jelema anu teu dipikarido ku indung jeung bapana. Bari ieu teh nu garoreng ka kolot teh. Arek dibongkar, sok. Ibu umur 6 tahun dititah ku kolot nyai pangmacetankeun sirah mah jangar kosok ngagugu. Hah. Nya baradagong cuk urang ge. Nyai pangmacetankeun cangkeng mah cangkeul osok ngagugu. Tah ayeuna ibu geus kolot urang geus eueuh, ibu boga budak ibu titah. Nyi pangmacetankeun sirah mah jangar, budak ibu ngagugu teu ka ibu. Lepong. Berarti bener Pak, dosa ka indung dosa ka bapa boro-boro akhirat. Di dunya cek Allah ku kami di kontanan dorakana karaos, ladang bedegong ka kolot teh karaos, ladang hohoak ka kolot teh geuning urang ge ku anak dihoak nyeri. Bener Bu? Ladang pedit ka kolot teh geuning anak urang ge pedit ka urang teu ngeunah mamam. Cek urang ge ya barudak beserek baung tuluykeun engke ge anak bakal leuwih baung tibatan urang rek ngeunah nalika urang keur kolot anak urang baung hareupeun urang. Bener tuh ibu rek jadi pelakor juk moal dicarek ai payu mah juk nganalika engke ibu ised kolot tuluy anak nuluykeun jejak ibu jadi pelakor, tuluy cek tetangga budak mana jadi pelakor, nyurucut saipanon ibu sadar urang keur ora mata keur pelakor tobat jeung jaluna ditong layanan wae teuing. Moga jeung indah cenah mencintai suami orang indah kumaha dicekekeun aya. Badak ibu kudu bisa nyeun solusi lamun salah kitu angtoong awewe sejen teh artina ibu kudu ngaca bisi aya kakurangan awak ibu. Mun lalaki resep nu rok pondok tong dijemel. Anggur ibu minta duit keur naon meuli rok jiga si itu. Der pake cicing di kamar moal teh nyuluduk jiga domba Garut. Inilah solusi hirup. Jadi tina 5 nu bieu teh lapur rek kabeh. Kan baik tadi bahas nage karek ayeuna sugan atuh isuk mah hiji simpulkeun ilmu teh mina zulumati ila nur ngaluarkeun jelema tina poe kana caang, tina kedul jadi daek, tina bodoh jadi nyaho, tina salah kana bener, tina goreng jeung dulur jadi akur. Buktikeun lamun bener penting ieu baroga ilmu masjid isuk bakal pinuh nu jarakat bakal daraek marere beas jeung tetangga bakal silih perhatikeun. Kamiskin bakal nulungan ladang tina ilmu penting ieu. Lamun teu kitu-kitu acan muludan ieu teh rugi, ukur ustad dibayar, sound system tagokeun, jamaah datangkeun, engke ditanya di mana penting pangaosan, saha ceramahna, nana gerhana, kumaha kitu we rame geus. Nepi ka eueuh tuluyna.
dek rame mangges ya tungulum pelawak tungulum urang hanya sebatas eta mina zulumati ila nur ngaluarkeun jelema tina poe kana caang nu goreng hate bubar ti dieu wayana kudu alus hate nu goreng jeung salaki bubar ti dieu buktikeun penting ieu keneh salaki keur cicing tina rispang geuwa tangkep ayah engke salaki bakal nanya aya naon balik pengajian make jeung jadi ceurik oh tobat paling kuat 2 poe lagi gituan kaitu nama itu deui we nu goreng ka inung bapa nu goreng jeung dulur sing alalakur nu pedit sing dageut ladang muludan ku elmuna lain sakadar mihaling kalahiran nabi tapi urang deuk eling kana akhlakna Kangjeng nabi teu dendaman nabi bersih hate nabi alus ucapan nabi adalah orang tawadu nabi adalah pintar dina ibadah urang geus meujeuh nyoko jeung nyuku kana pagawean nabi disebut sunnahna Rasulullah sunnah Rasul teh kauliyah fi'liyah jeung takririyah kauliyah ucapanana tarangan nyerikeun batur fi'liyah pagaweanana ibarat nyiruan anu ngalahirkeun madu kareueut mata ka Kangjeng nabi mah boro-boro umat Islam Yahudi ge milu resep teuing ka urang boro-boro Yahudi ka urang mah umat Islam ge ruji teu berarti urang anggang keneh jeung akhlakna Kangjeng geus sana geus 10:30 anada urang nu ceramah lagi kumaha urang we mah jeung lanjut naon teh nah hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi ka subuh urang cirian tuh itu nu hayang nepi ka subuh anta teh manehna sorangan urang mah urang bubar we ibu hayang nepi ka subuh ayo heula ana sok perhatian teuing kumaha urang rek nginum deuk henteu mun budak ngora mah heula eudeuk digugu ini heula geus sok perhatian teh kumaha abdi we ah keheula tuh dah ampurannya abdi ceramah di kieu teh sadar ieu teh geus penting lamun dilempengkeun ngadon tunduh di urang mah tuh dah aya dikieulkeun ningan ka jelema nu ngewe mah nah ceramah kitu babaraha katakan maneh teu bisanya ada kuring sadar wah ya kieu malain waktuna narima ilmu waktu sare nya bo jadi nyieun abdi teh metode kieu minimal atuh seurina aya elmuna sasieun sabeuneureun sugan we aya ilmu pepulungan eueuh ilmu tong ngomongkeun manusa teu sampurna aya bener jeung salahna ngomong ge aya kaca letot nah sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana karunya betaheun keneh paduli ah bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun waninggali nu dipamrih hampura anu katedak luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.